Ang, tos di mana? Di apotek, Mang. Masih obat tidur. Nah, lempang nalalaunan. Sieun obat na hudang, Mang. Kunaon sih Mang? Menurut amat eta banget. Pusing sep, asaan masalah hirup teu beres-beres. Atuh heueuh Mang. Ngaranna ge hirup. Lamun hirup Mamang diselimuti ku masalah, berarti Mamang jelema. Lamun diselimuti ku kalapa, berarti Mamang dodongka. Serius amat sih Ang nontonan sih? Iya, Mang. Ningali jelema nu unik. Jelema nu unik. Nu kos kumaha? Penyanyi dangdut. Kok penyanyi dangdut sih? Sebab bisa hirup jeung organ tunggal. Eta mah organ pikeun nyanyi Ang, lain organ tubuh. Oh, Oh deui. Iya jelema di mana we molorna? Tunggu Mang, penting kurang sare. Nah, ha? Coba reungit Mang, nganyeng kan culi. Untung rengit nginumna getih, jadi suara coba mun bensin, pasti suara brem. Mamang. Panasnya nggak bulan terang amatnya, Ang. coba matahari namun daek minum insana. Mau sapanas ieu mah? Minah meureunnya lamun urang good looking mah di udah gue ku awewe. Tapi aya oge bet nu teu manang fisik. Aya ngan langka zaman ayeuna mah. Nang ieu mah teu kudu good looking. Terus Jadi maling di udag-udag sia tanpa manang fisik. tuh. Neangan naon sia teh bet? Panci Mang. Neangan panci di dieu atuh di toko parabotan sia teh lain di dieu. Biar aing rek masak mie. Pancina eueuh, leumpangan ka mana buah? Mata ku aing teh angan. Aneh aing mah panci bisa lelempangan siga di TV wae sih mah. Apa soalnya petualangan panci? Panji, orai kobra. Bet. Mun cinta masih kene mandang fisik, bobogohan tuh jeung lauk. Sebab lauk loba fisikna. Eta mah sisik. Bogo. Ang, tos di mana? Di apotek, Mang. Masih obat tidur. Nah, lempang nalalaunan. Sieun obat na hudang, Mang. Ngeunah meureun Mang ya, lamun good looking mah udah gue ku awewe. Heeh. Ang, tos di mana? Di apotek, Mang. Geus masih obat tidur. Ang, tos di mana? Geus masih Ang, tos di mana? di apotek, Mang. Geus masih obat tidur. Nah, lempang nalalaunan. Sieun obat na Sudah sare.